Sugri Parawari Kiwari Mandedi beres naratas bagian anu ka-16 dina jujutan carita Hayang Beunghar karangan Kiliksa. Sakumaha nu kantos ditaratas dina bagian anu ka-15 hanca poe kamari. Padaran Mang Dedi kebagat wanci dina mangsa medarkin kaayaan alam peuting di lembur Cikarang khususna di imah Namang Kamin nu harita keur lumangsung tahlilan. Kualatan putra Namang Kamin nu katalah jang memen pupus alias maot talonya. Tahlilan dieureunkeun kualatan datangna Mang Kamin. Malah Mang Kamin menta penjelasan anu sajelas-jelasna kanu jadi pamajikan. Sabab musababna pang anakna maot talonya. Sabab Mang Kamin teu nyaksian keur usaha teh. Kumaha teu pamirsa? Lajengna yeu carita langkung paus namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti peuting di lembur Cikarang khususna di imahna Mang Kamin. Jangkrik reang patembalan jeung pada baturna. Breh di hiji imah keur ganeng harita teh anu tahlilan ngagerenggeng estuning mata keueung jeung mata kelawang. Keur nahlilan nu maot nyatana jang memen anak Mang Kamin. Tahlilan ngadadak eureun. Naon sababna? Sabab Mang Kamin nu jadi bapana nu maot harita teh datang. Malah keur padung dengan hayang nyaho asal usuna pangna eta budak anu panengah make maot nya didongengkeun ku biiting teh kitu kieu kasaksian ku Bapa Lebe jeung ku Kang Odo nya sabut kitu pok Mang Kamin harita nya ari kitu nyaman mah carana mah jokenyai atuh ting wayahna we sing sabar tawakal lantaran geus kitu kajadiannya nya. Akang percaya kana nurupa omongan maneh anu memang ti aya alasan keur teu percaya da umur manusia teh atuh teu kauger ku kolot atawa budak ngan hampura akang hampura sabab teu bisa nya hareup pantat eta cocoba nya sacara langsung ya pugu akang cacu keur aya di panyabaan akang lain teu inget ka anak jeung ka maneh ting. Anak yang hasil heula dina usaha cekeng cekel nyenangkeun anak jeung pamajikan. Tah kitu saenyana mah. Channel Berkah Segara. Mang Kamin. Channel asli. Akhirna mah hatena leuleus. Teu jiga tadi teuing bangkerak teuas. Malahan makarasa hatena perih sedih ditinggalkeun ku anak. Nu teu kungsi papanggih heula. Nya kadeun atuh aya kitu mah kaangkeun bae. Teu kudu papanjangkeun sabab da geus kieu kajadianana teu bisa dihalangan deui. Menta hampura ku kuring ge menta hampura ka Akang Kamin. Lantaran teu ngadagoan heula sabab teu kapikir pibalikeunana bisi teu puguh waktuna. Nu matak buru-buru we budak teh dikurebkeun. Da kitu ceuk sarerea keun kenyae lah. Da geus jadi kesalahan Akang sorangan. Dan ayeuna wayahna sarerea kudu sadar sabab ieu acara kaganggu ku datangna kuring panyata teh lain kieu kajadianana ceuk Mang Kamin rada dareda bari panundru tret ka sarerea anu aya
Tapi nu ngariung teu aya nu ngajawab saurang ge ngan cukup ku unggut-unggutan. Pok deui biiting harita. Syukur atuh Kang Kamil. Urang teh kudu sadarina yang hareupan cocoban nu seropak ieu ngan tiwangkin ayeuna akang teh kudu mikir atuh Kang. Kudu nyaa ka anak anu hirup keneh budak anu geus ninggalkeun teh. Kudu jadi pamikiran sarta kudu jadi panggeuing. Sangkan akang leuwih eling kana kawajiban. Kumaha budak teh atuh sing jadi pecut anu hade. Sangkan bisa ngamajukeun kahirupan urang tak kitu Kang Kamil. Haji ku akang diperhatikeun naon rupa kahayang maneh. Geus atuh ayeuna mah teu kudu dipapanjangkeun sabab sagarupana geus kaharti ku akang tah ayeuna. Sok teruskeun deui tahlilan. Da kuring oge rek mantuan. Ceuk Mang Kamin bari ngareret ka Kang Odo anu jadi lulugu dina mangsa harita. Nya aya tuh are geus kaharti mah min. Da memang kitu kuduna euy syukur si laing. Boga pamikiran kitu aya geus beres muga-muga ulah aya gantara kakaitan deui. Keun ieu tahlilan urang sanggakeun we ka kersana Bapa Lebe supaya diteruskeun. Mangga Palebe. Ceuk Kang Odo bari jeung terus ngareret ka Bapa Lebe. Nu direret Surti. Mangga itu. Nyampe. Ayo barudak. Urang teruskeun di tahlilan sabab goreng kasebutna lamun hanca ditunda-tunda. Mangga kasadayana urang lajengkeun. Mangga. Kabeh nu hadir nyebut mangga. Sarerea ngajawab saur manuk atuh prung tahlilan teh dituluykeun deui. Kaayaan karasa leuwih keung jeung geueuman ku datangna Mang Kamin teh. Kawas-kawas diiluan ku bangsa siluman anu ngahaja ngarobah kaayaan sina geueuman. Kasugri para wargi panjangna alam peuting dina ieu carita teu kacaturkeun. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan alam isukna isuk-isuk di tempat anu sarua. Mangsa alam isuk-isuk harita teh mata poe geus meletek beulah wetan. Kaayaan lembur Cikarang etuning bengras matak betah. Ayem tentrem jiga anu taya kajadiana naon. Jalma-jalma tukang usaha geus arinit, tukang digarawe meuni sargut geus arinit ka tujuan masing-masing. Sakadang manuk recet disarada ngabagiakeun Sang Batara Surya nu beukeudila beuki ka luhur. Cahayana sumiratnya angan buana panca tengah. Dina kaayaan alam kitu biiting jeung Mang Kamin keur darieu di hareup. Anakna anungan kari opat teuy araya jadinya kabeh milu siduru jeung bapana. Nin, naon Kang? Kakang mah sapet jeung jebut teh hees euy. Sabab inget ya si Memen anu geus maut. Akang teh hayang nyaho kuburanana tapi samemeh ka kuburan hayang nyaho heula kana kajadian nu samemehna. Apan ngeuih heula. Nya aya naon ieu salila ditinggalkeun ku akang teh sabab mata kaget jeung mata reuwas atuh ting. Kajadian naon deui Kang Kamin?
Ngasa kitu we sakumaha nu geus disebutkeun tadi waktu keur tahlil. Pokona mah si Memen teh maotna ngaledak pisan. Kawas nu ngahaja ngabongohan. Ngan kacida matak sadihna kana hate lantaran sama mehna teh eta budak teh bangor pisan. Beak karep nya ku kuring teh dicarekan bari jeung diteungeuh dikeplek henteu aya tarik mah. Mun nya horek pimaoteun mah moal dicarekan meureunnan. Cek Biiting bari jeung nyusutan Cimata. Anu teu karasa bari jieu deui. Mang Kamin unggut-unggutan mehna ngarti kana omongan pamajikan. Geus kitu we murid mah budak. Dasar kudu nyeri kana hati kudu aya nu nyelap dina pikiran. Akang keur eueuh atuh maneh tah nyarekan. Sedihnya mah sarua wae tapi dah ayeuna mah dageus kalimat atuh nya. Iting nya kanya aya atuh teh jadi buah pikiran sing bener-bener nya mangurus pejuh dan hidup keneh yo. Nya bener kitu Kang kan bae lah. Da ayeuna mah geus puguh kitu kan. Kuring penasaran hayang nyaho kana lampahan Kang Kamin ieu. Tas di mana atuh Kang Kamin sanyana? Naon hasilna saya alunta teh? Biiting kakara nanyakeun kaayaan salakina. Nutas indit tinggalkeun imah. Ari Mang Kamin teu buru-buru ngajawab. Sabab sieun salah kecap. Da puguh boga rusiah anu kacida pisan pentingna. Keur nutupan kacurigaan. Manehna leguk nginum heula. Geus kitu pok harita Mang Kamin ngajawab kana pananya pamajikan. Ning akang teh nyari hati ku omongan si emak. Ku akang mah karasana teh asa nyeri cucuk rungkang bakat ku nyeri-nyerinya. Malahan mah penting tadi oge apan kitu ngomongna ning. Eta mah si emak kuat hareupeun saha ningang di kitu teh jaroe. Nyentuh kana hate jeung jantung. Matak nyeredet ngabeset hate parandianya kitu teh naon pikeun akang hanya ku akang ge kaharti. Lamun teu aya omongan nu matak peureus timitoha jigana akang teh moal mikir meureun. Tetep carekeun jeung poyokeun batur tah ayeuna akang teh mikir. Lantaran era ku sakadang mitoha, era ku malarea jeung era ku diri sorangan nya akang teh nekat rek lunta jauh. Nyangan pacabakan anu sakira mata kadatangkeun hasil. Tapi maksud akang teh can kinekanan ieu ting. Cek Mang Kamin ngomongna daria pisan jeung rada leuleuy. Dina ngomongna matak narik kana hate Biiting sabab kakara ayeuna salakina ngomong kitu da biasana mah sok hohoak bae. Oh kitu naon acana akang atuh sanggeusna aya kajadian kieu teh Kang? Biiting nanya deui panon malong ka salakina. Malah mah anakna oge anu bungsu malohok di ka Mang Kamin jiga anu hayang nyaho kana lakon jadi bapa. Nah nya kieu ning. Akang teh usaha sejen teu meunang pakasabancan hasil ngan akang teh tetep hayang diajar usaha. Hayang yang pagawean anu matak mawa hasil sok sanajan tujuan nu mimiti teu hasil. Tapi aya jalan sejen anu bisa dijalankeun. Naon ke heula atuh. Aya akang ngomong teh tong sok ka nyawo-nyawo. Nyaeta akang teh deuk diajar dagang. Dagang sugan jeung sugan tina kanan aya milik sarerea. Dagang dagang mah ngahuleng. Nanti mana modalna atuh Kang Kamin? Apa kudu make modal aya dagang mah? Lamun eueuh modal moal bisa. Sedangkan urang mah pan teu goblok duit sa ketip-ketip acan sapeser-peser goeng. Bener eta oge. Urang teh teu boga duit. Keur pimodalun, tapi salila aya di panyabaan akang teh aya milik. Diparengkeun kudu maha kawasa bisa tepung jeung hiji jalma dubager jeung berehan. Ngaranna teh Jang Salia. Saha? Salia. Urang mana ate Kang? Salia urang lembur. Poho euy. Ayo. Samanya oh Galumpit. Anu pernah teh jauh di daerah orang ngan misah kamalacatan kacamatan merenang tanya kacamatan tah di manehnya menang modal teh dibereng nginjem saringit
lumayan keur modalon tambah eueuh pisan. Nah, lamun iting hayang nyaho ka jelemana dina hiji mangsa mah manehna teh rek ulin ka urang. Salia atawa urang kudu ulin ka imahna. Tak kitu ting. Cek Mang Kamin bisa pisan ngomong nate. Teu eleh ku bi iting jeung teu kurang ku pi elok kolen. Teu wani ari ngabejakeun halus sabenerna mah. Ari bi iting unggut-unggutan pok harita. Syukur atuh Kang Kamin, pode oge ngerasa bunga amarwata sota. Bungahna tagiri-giri. Makin dikatrokan daeknya mah yang konekan kana dalang atuh. Nyu bener ya ngomong mah. Tapi nah rek cukup modal dagang kudu saringit kitu. Cik, kana non pe modaleunana mah cukup deui sakitu mah. Ya, ting ulah wa kabeh hadapan. Sabab anu penting mah apa niat. Kitu in. Iting geus minyang ngabejaan ka akang yen akang kudu aya kahayang. Kudu mikir jeung kudu boga rancana. Pikeun ngamajukeun kulawarga soal modal nu mangrupa duit eta mah nomor 2. Da nomor 1 mah kahayang jeung cita-cita. Jadi kumaha? Jadi najan modalna leutik atawa saeutik oge. Ari kahayangna geus kuat, geus mulut mating. Sunggannya hasil kalawan nyugemakeun. Apa geningan ceuk maneh keneh. Lamun kayang tangtu parang tak kitu lin. Mang Kamin malik nanya. Panon melong ka bi iting nu unggut-unggutan ngartieun. Nya bener pisan. Eta teh Kang Kamin lamun kayang kantu parang sarta bakat tina kanan kuring satuju pisan kana kahayang Kang Kamin teh. Muga-muga kahadean jang saha teh salia jang salia teh sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala nu Maha Murah Maha Asih. Oge sing leuwih nanyung harta bandana teh geuningan geus luntur manah mah geuning kersaeun nulungan ka urang anu batan kayaan sakieu. Manehna teu beunghar Kang saha teh salia teh teu beunghar mah ketang ngan kaparangannya boga duit meureun manehna tapangna mere saeutik oge pedah manehna teu boga duit teh meureunan da lamun beunghar mah teu ting moal teuing leuwih teh sakitu meureunan ngan aya amanatna saeutik. Amanat naon? Kieu pokna teh ieu duit ulah ditempo jumlah duitna. Da memang ngan saukur saeutik tempo mah niat jeung tujuan kuring anu bener-bener hayang nulung ka mamang anu keur sangsara. Muga-muga cenah ku duit anu ngan saeutik teh sing jadi hasil nu mangpaat sabab ieu duit bener-bener halal sarta yakin jadi milik mamang. Kuring ikhlas jeung ridho. Cek salia teh, cek yang salia teh mere ka mamang anu keur bener-bener dibutuh. Ngan engke cenah dina hiji mangsa lamun ku pangeran diparengkeun kuring hayang nganjang ka imah mamang atawa mamang anu kudu nganjang ka imah kuring tah kitu cek yang salia teh. Manehna teh ting ngomongna teh jaria pisan. Kumaha kaharti ta omongan akang Nubio? Gitu nya nuhun atuh rek kitu mah jalana mah atuh Kang mugi-mugi sing jadi manfaat ka saraya. Kahiji atuh keur urang anu memang keur butuh, kaduana urang teh pan keur jang salia hade-hate tetepan budak eta teh tah heueuh kitu ngora keneh umurna sana pun akang. Tantu we jadi hiji mangsa meureunnya mun aya waktu mah kudu merlukeun ulin ka lemur galumpit urang teh nya Kang. Tapi rek kana naon usaha teh Kang? Nah mah pimahieun kana naon duit sakitu? Yo jangekeun. Aya bodak ka mana Arulin? Oh tenang. Kieu maksud akang teh ting nya kulantaran kana dagang gedean mah pan urang teh moal bisa kapaksa we kudu sama himahina kudu saringit. Carana kumaha? Cicing atuh. Tah carana teh kieu. Ieu duit rek dibeureikeun kana hiji barang anu sakira cukup ku duit saringgit. Lamun geus meunang barang, terus eta barang teh dijual deui kanu butuheun. Ngan tangtu kudu dibatian saeutik mah.
ieu duit rek dibelikeun kana hiji barang anu sakira cukup ku duit saringgit. Lamun geus menang barang, terus eta barang teh dijual deui kanu butuhun. Ngan tangtu kudu dibatnyian saeutik mah. Upamana bae dijual 3 perak gitu atawa 4 perak. Tah ku jalan kitu ting apan boga bati. Nya terus we kitu jeung itu poe sing lila. Pan lila ku lila bakal naon? Ngalobaan. Tah kitu cek Mang Kaming beuki pinter. Beda pisan jeung biasana perbawa uteuk anu geus jalan. Anu memang geus mimiti dipake pikeun nutupan bohongna. Kana naon kira-kira Kang da meureun hese kitu mah. Langkah payuna ayo mah nya udah kamikiran teu payuna. Urang cobaan heula ting muga-muga we aya milik sarea dan nyata oge hade hayang ngusahakeun anak jeung pamajikan. Akang teh rek cobaan meuli kopea atawa tarunpah atawa naon lah an cukup kudu saringit. Mun barangna geus aya rek ditawar-tawarkeun kanu butuheun di lemur ieu. Mimitina mah kanu wawu atawa kadurur. Bari jeung sakalian rek minta tulung ka manehna. Caranya mah kumaha we? Bari ngolong-ngolong. Jawab Mang Kamin rada daria. Ngomongna ge teu euleum-euleum jiga geus yakin. Pek atuh jalankeun heula eta kumaha muga-muga we atuh Kang. Sing aya kamajuan. Kuring mah kakarang ngadenge daekna ge geus nuhun. Geus bunga, muga-muga we sing aya hasilna atuh Kang. Nya heuh atuh tah bener kitu nya. Ting, urang cobaan heula we lah anu ieu. Lamun engke eueuh hasilna, tangtu akang ge moal cicingeun, rek nyobaan jalan senyen. Cek Mang Kamin. Ngomongna leuwih daria, hatena ngerasa bunga taya papadana lantaran geus bisa nembongkeun hiji kasanggupan hade kanu jadi pamajikan. Pikeun ngubaran kaayaan rumah tangga anu kiwari keur awut-awutan. Tah bener kitu Kang Kamin, pek didoakeun pisan ku kuringnya. Ayeuna geura daang nya tuh sabab sangu sadia. Geura kitu sasa kamari da loba nu mere dina mangsana si Ujang maot. Lamun geus daang geura ngembang ka kuburan, tempo kuburan budak teh atuh. Cek bieuting harita. Bari jeung terusna diakeun sangu jeung deungeunna keur dahareun Mang Kamin salakina. Nya bener kitu nya. Geus beurang ongko di ongko lah. Geus mujuhna lunta ngan lamun engke akang rada beurangan balikna ulah dedeupeunnya. Sabab rek nyempungan heula Kang Odo sugan jeung sugan manukna rek aya anu dijual. Ulah dibalikeun kana manuk modah teh atuh. Kumaha lamun paeh manukna pandapur meureunnan. Manuk paeh duit dongit. Ulah Kang, eta masih eting. Yo, apaan jualun doi ngajualna arek ka kota. Ngarah gede pibatieuna nya ulah salah harti. Daken ge lain budak neutik. Kajen atuh kajen. Pokona mah asa hasil we pek. Ngeradaang kaynya. Nya eta rek daang diomongan wae. Nya sok atuh. Cicing atuh. Kawan teu ngomong deui. Brak dahar ngariung. Anakna nu 4 meni paronyo bisa daharna teh. Lantaran kamari asa kaweur asa lieur da loba ting jelema. Ari ayeuna mah saregut daharna teh. Keur mah sanguna gede deungeunna aya katurug-turug atuh ngariung jeung bapana. Atuh meni reug-reug jeung gede hate. Gancangna carita tekung silila ti harita. Mang Kamin geus kencling indit muru ka kuburan. Rek nempo kuburan anakna alias Jang Memen anu panangah.
Inditna bari jeung mawa cai saboto teu poho mawa upet sintung gaganti parupuyan. Bari jeung lempang teh Mang Kamin ngocomang ngomong sorangan. Hatena mah ngarasa heran. Cenah ti aing. Nya budak teu naon bet mau curiga bisi aya nu ngabinasa atawa aya nu ngajayenan. Tapi saha ieu nya? Nya hasi memen teh bet maot. Naon sababnya aya-aya we pikiran ente ye. Kakara oge mikir-mikir rek usaha kalakah geus menang papait. Kitu ceuk Mang Kamin. Manehna macan nyahueun. Yen manehna sorangan anu ngabinasa anak teh. Ngan teu sacara langsung sabab aya hubungan jeung siluman. Samulangna ti kuburan, Mang Kamin bener-bener nupungan kapilancekanana. Kabeneran Kang Odo teh keur aya di imah. Biasa we keur miara manuk. Ngan pamajikan Kang Odo ayeuna mah aya di imah. Atuh ngobrol teh teu bisa laluasa sabab rusiahna bisi bocor. Min, di mana sih euy? Nah, bangun rusuh-rusuh teuing eta. Cek Kang Odo bari jeung neuteup. Hatena penasaran hayang nanyakeun lakon Mang Kamin. Ngan kagok ku pamajikanana nu aya di dinya. Teh di kuburan Kang. Teh ngalongok nyempo kuburan si Memen. Senih kuring teh Kang. Lantaran diheulang kalingitan anak teh teu katungkunan. Jawab Mang Kamin berjeng ngalangis dan memang benar hatena sedih. Ulah leutik hate teuing Min. Keun bae da geus tepi kana titis tulisna. Ayeuna mah ieu geura mikir we si laing teh. Geura diajar usaha nu nya-nya. Tah kitu we ti akang mah. Tah kitu karasana gedengan ditinggalkeun maut ku budak teh. Komo ari can disenangkeun mah bakal leuwih peurih kana hate. Nu mata ku mautna budak teh mudah-mudahan jadi panggeuing ka si laing kana hate si laing sangkan giat usaha jeung rajin yang ngarejeki nya Min. Nya Kang nya. Nya Kang. Ka hati pukuring oge keun atuh ah. Ulah ngomong kena nu maut sok rada keung. Matak nuat-nuat kana hati kuring. Anya mah orang ngomong kena saja nya Kang. Sebab kuring teh aya perlu nyo. Tah. Naya naon deui Min? Asa kura leuwas teuing. Heeh, ungah ka dieu teh Kamin. Ngan boga perlu we jeung perlu. Bojona Kang Odo milu ngomong. Lantaran ngarasa penasaran nempo Mang Kamin anu daria. Eta jeung nanyakeun manuk nu akan teh. Sugan aya anu rek dijual, kuring butuh hiji we. Di dayeuh aya nu pesen hayang manuk titiran anu geus beger cenah. Keur papaes di imahna, tah kitu ceu oke akang. Mang Kamin ngabohong, sabab nu sanyana mah eueuh nu pesen manuk. Atuh puguh we ngadenge kitu teh bojona Kang Odo mene curinghak. Bunga, pok harita. Tak geuningan, syukur. Jang Kamin puguh ece teh ieu keur butuh duit ieu teh. Pek we milih da loba titiran mah. Geus balager kaboga di sarada. Naon ieu teh? Gagabah teuing teh heula. Jika nu babari we kitu. Sok ulah dimumurah manuk akang mah moal. Sabab geus ria dipiarana, geus mahal dihargana. Kang Odo mun careng barejeng curinghak. Teu panuju kana omongan pamajikanana anu piduit sabab manehna mah resep pisan kana manuk.
Kang Odo muncarang barejeng curinghak teu panuju kana omongan pamajikanana anu piduit sabab manehna mah resep pisan kana manuk. Nah loba deui manuk mah tukang jeung tibatan paeh mending jual ngerah laku kana duit. Jadi pakeun ka kulawarga lamun paeh atawa kabur arek kumaha. Eta si Isa tang tuwe atuh milih hiji jual. Ari sanyana ari nyaan mah paeh. Tapi apan encan paehna oge malah majag-jag belejag. Tapi mun nyaan aya anu butuhun mah nya teu naon. Sabab aya anu kurang resep hiji itu tuh. Ngewa buluna busik lah. Ai sorana ai ngadengeunah mun disabaraha poe diurus-urus sabaraha bulan diurus-urus sora goreng lain min ngomong-ngomong sabaraha wanina min cek Kang Odo bari ngaret ka ngangkawin anu keur tatanggahan. Akhirna mah Kang Odo aya niat deh rek ngajual da kebenaran keur butuh ku duit deui. Atuh mangkamin ka Cidabungaheunana sabab satadina mah ngan alasan wungkul. Tambah eueuh ting piomongeun. Tapi lamun nya-nya teh mah deuk ngajual manuk. Tangtu ku maneh narek dibayar, da duit nu pamahanan ti kuncen teh dibabawa. Ni ulah nanyakeun ka kuring atuh Kang sok we tangtukeun. Ku akang nu boga barang narek dijual sabaraha ta manuk teh tiran teh. Lain teh tiran atuh titiran Nya tukang lah salah saeutik mah eta manuk teh jualna sabaraha. Mun aya nu wanieun mah hayang 5 perak euy min. Oyuh geuning mahal. Kumaha lamun ku kuring rek dibayar 2 perak nya rek dibikeun atawa moal Kang. Lamun dibikeun ayeuna keneh oge dibayar. Cek Mang Kamin wawanianan. Padahal can kasawang pibatieunana. Murah teuing min. Kumaha lamun 3 perak? Kang Odo nanya deui. Ari wani nya mah wani sakitu oge, tapi duitna eueuh ngan aya saringit. Kitu oge tadinya mah hayang aya sesana keur balanya indung budang. Bisi teu bogaeun keur meuli minyak tanya. Ceuk Mang Kamin harita. Jadi wani mun saringit mah nya, kopae lah bayar. Murah teuing atuh saringit mah Kang Odo. Pamajikan Kang Odo nyelengkeung harita. Da duit oge atuh ceung sakitu-kituna eta mah dibikeun saringit. Rek dibayar ayeuna cenah henteu moal we. Moal ek nyangan di kanu sejen da duitna ge kurang. Mang Kamin bisa ngomongna sabab hayang pas saringgiteun. Manehna moal sieuneur leungit modal. Sabab cek aki pancuh ge alias kuncen eta duit bakal balik deui lamun geus dibalanjakeun. Kumaha arek dibikeun saringit? Jeung tebatan teu payu mah nyape we atuh bayar ayeuna. Heuh sok sacudu rek bayar eta min bayar. Keun bae lah saringit oge. Keur butuh duit euy pokona mah asal jadi pakeun ya lah. Kang Odo mikeun sakitu lantaran manuk nu rek dijual teh geus teu pati dipikaresep. Puguh Wang Kamin teh bungaheun lantaran niat talaksana. Nyuhun Kang Odo yo, dibayar ku kuring. Mang Kamin ku siwa ngodok saku creng, mayar manuk saringgit. Paroman marah mai, Kang Odo jeung pamajikanana sarua ngarasa bungah. Lantaran manuk anu teu dipikaresep ge laku sakada duit, mangkaning keur butuh. Nya saterusna Mang Kamin jeung Kang Odo ngobrol ngaler ngedul. Meuni sagala diomongkeun. Ngantang tue teu kumaha wani ngobrolkeun urusan munjung muja muhit mah. Sabab didinya aya pamajikan Kang Odo. Nya sanggeusna ngobrol ngaler ngedul, Mang Kamin amitan. Leos balik berjeng mawa manuk jeung kurungna. Mang Kamin bungaheun hatena. Sabab usahana geus mimiti dijalankeun. Kalayan mawa harapan bakal boga usaha anu mangpaat. Cag urang tunda kayaan Kang Odo sakulawarga. Ayeuna urang Bandungan nalampahan Mang Kamin.
Manuk recet diserada patembalan jeung pada baturna. Malahan mah atuh geus kadenge sorak tongeret netelakeun mangsa alam geus condong-condong ka sore. Tekung silila mangkamin tepi ka ibahna atuh pamajikanana meuni colohok nempo salakina mamawa manuk. Tapi sanggeus didongengkeun dijelaskeun ku salakina kitu kieu kakara biiti ngerasa teger percaya kana tekad salakina anu hayang usaha. Sedengkeun mangkamin buru-buru sok nunab manuk di nu rada luhur bisi diheureyan ku barudak atawa dirontok ucing. Nincak masa alam sorena sup mangkamin asup ka kamar sorangan ngarasa penasaran hayang ngabuktikeun omongan Aki Kuncen nah heueuh duit teh bisa balik deui. Tapi harita mah can katara sabab can ngaliwatan alam peuting. Atuh dina mangsana ngarampas saku teh kosong kene. Nganying eueuh kaneh duitan euy. Kumaha lamun teu balik deui, Bo? Kumaha lamun manuk teu laku saparak-parak acan? Jiganya kepercayaan pamajikan aing bakal leungit deui, tapi muga-muga we isukan mah datang duit teh. Sabab tangtu balik dapet ning. Ceuk mangkamin jroning hate. Terus kaluar ti kamar gek diuk deukeut pamajikanana. Kumaha atuh ngajual manuk teh Kang Kamin? Arek iraha? Apaan isukan rek dibawa ka kota ka dayeuh. Rek dijual kanu pesen. Doakeun ngadah payu merak mahal. Ngadah batina badang dibelina ti Kang Odo nih saringit. Sugane laku 5 perak rek dijualna ka si Encek, si Engko. Ceuk mangkamin geus nyipta-nyipta pihasilin. Lantaran manukna geus beger ngan buluna rada goreng. Nyatang tuh didoakeun pisan mah Kang. Muga-muga sing tereh laku. Biiting rada cangcaya. Bisi manukna paeh manten atawa bisi teu payu deui. Tapi arek ngomong kitu teu wani. Bisi matak maehan kana sumangat salakina nu geus mimiti boga kadaek ka dina usaha. Geus urusan manuk malah dipikiran. Aina akang arek ngomong ka maneh ting satas samemehna arek nanya heula. Ari si emak sok nuguh di goah atawa tara? Sok unggal peuting atawa henteu? Nah maka nanyakeun nu kitu patut Kang Kamin. Non maksudna? Non maksudna hayang nyaho we atuh. Rek ngabanjing-banjing jeung papatahna jang salya teh. Jumatak hayang nyaho heula ka kono sorangan. Ceuk mangkamin bisa pisan ngomongna teh. Padahal manehna teh bingung bisi pamajikanna curiga. Mun seug manehna nyuguh malam Salasa jeung Jumaah. Eta aturan anu kudu dilaksanakeun. Ari barato mah osok Kang tapi tara unggal peuting ukur kitu we. Saminggu 2 kali malam Salasa jeung Jumaah. Tah kitu barato mah. Nah aya naon kitu Kang? Tah kieu itu soalna mah ting. Akang teh aya anu ngabejaan. Lamun aya kahayang sarta aya niat rek usaha kudu rajin nyadiakeun sasajen anu di goah cenanya. Sasajen di goah teh kudu unggal peuting cukup saminggu 2 kali we. Tah kulantaran kitu akang teh hoyong nyobaan lamun emak sok kitu arek menta di papatahan ka emak. Nya kumaha tata jeung carana jeung kumaha nyadiakeunana. Nah kitu maksud akang teh. Tapi kitu oge lamun emak daekeun mere nyaho. Da geuningan emak mah keuheuleun wae ka akang teh. Lamun panggih oge asa nempo garong ka akang teh. Lain sorry. Mun nya kitu atuh Kangkeun bae. Kuring arek nanyakeun ka emak. Mah buru ngabejaan geura da sok atohun dipentat luang mah. Basana teh cenah rapekan cenahkeun. Isukan urang teruskeun deui ieu carita dina mangsa tur acara nu sarua. Dina bagian anu ka-17na. Hatur nuhun lo kumarupi parhatosarana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.